Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak guru anu kusimkuring dipihormat. Sareng rencangan anu kusimkuring dipihepan. Puji syukur urang sanggakeun ka Maha Kawasa anu tos ngalipahkeun rahmatna ka urang sadayana supados tiasa kempel di dieu dina kaayaan sehat wal afiat. Teu hilap salawat sinareng salam mugi-mugi salawatna kalimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge kepala kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadayana salaku umatna dugi ka akhir zaman. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun diantara singkat ngeunaan pentingna pendidikan. Di zaman kiwari pendidikan teh penting pisan. Pendidikan mere loba ilmu pikeun urang salahna. Kaayaan pendidikan urang jadi bisa jeung ngarti. Pendidikan oge jadi rencana urang ka hareupna dek jadi naon. Kumeunangna ilmu tina pendidikan, urang jadi gampang miboga karir. Urang jadi gampang nyangan pagawean alus, pagawean anu dipikahayang ku urang. Ku cara diajar nu junun, nu bener, jeung pastina jujur, urang pasti bisa jadi jalma nu sukses, miboga prestasi nu cemerlang, tur bisa ngabanggakeun bangsa jeung nagara. Hadirin anu salinggih, rupina cekap sakieu diantara kisimkuring. Hapunten bila aya saur teu kaukur, basa teu kareka, sareng ucap anu kirang dina larapna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.